eta ngajina ibu-ibu hiji besti bae polongo kaundangan ngawayah si besti heula rek pengajian nudu siar si besti eta pengajian lamun ngaranna si besti atuh moal ngadaekeun ustad bluak-bluak baca cahaya ya Allah ya Rabb itu bedana ibu-ibu jeung bapak-bapak ari bapak-bapak mau pengajian nu ditengklang lain besti tapi tihang mana itu tihang nu pantes jeung nyarande tapi mun si besti mah ibu-ibu nu istiar eta adalah bestina dibedakeun bae kieu hei ibu-ibu lamun rek ngaji ulah sok jeung si besti moal kudu ngadengeun ustad cuacahan bae dasar mapan ibu-ibu mah pangkatna 2 angka 2 tapan doang soang bebek eta 2 aya bebek kosta aya bebek koak bae dajar ke ibu-ibu timah ngawak wak